Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan urangnya tadi channel Kudel Channel. Nah di kali ini urang teh eukeur ulin. Ulinna ka mana cik beda dari Batur. Ieu lain tempat wisata tapi ieu mangnya aing semprot anu alus pisanna. Teuing di mana ieu teh di tengah hutan, pokoknya hutan berantara urang tuh. Tuh mana sok coba tuh kebon tuh. Di urang dina saung suluh ieu euy teuing di lembur pokona mah ieu teh urang teh keur di lembur nini urang gitu nya. Ieu teh loba kebon teh loba segalaan liit sama dalam kebon karet meureun nya aya karetan gitu nya. Ting kebon karet ting kebon naon ieu nya pangliat. Oh. Banyak pisan kebonan. Oh. Kebon karet kayaknya. Tuh, kali itu kebon karet euy. Tuh. Sakuriling teh kebon karet gitu nya tah. Ayeuna urang nyontol di loba reungit tapi aing digulung reungit gitu aduh tah kaciri teh leungitna. Namun kacidina kamera berarti reungitna eta sagede jublag kumaha. Hah, teuing nah pokona mah urang enak di kebon karet tingali. Di kebon karet kitu nya. Aduh, ieu teh meuni loba reungit. Ieu teh karetna mah tapi ieu wadahna teh make naon? Ieu make aqua, make botol kitu karetna teh euy teu paham aing. Aduh, aya tok tangkal naon tadi tuh? Tangkal dukuh naon eta eksperimen ya ieu teh di dieu teh aya naon nya. Saya mencium aroma cingga urang-urang teh rada bisa sakieunya euy bisa menerawang gitu nya euy sang diterawang di aya naon. Auzubillahi minasyaitonir. Teuing. Yo alang ngacaprak kamera daek bisi gelo aing tengah hutan ya. Tuh ngeplog ayeuna tuh di kebon hutanin ku aing di vlognya euy. Nah pokoknya ka orang Sunda kita namun tuh nge-subscribe video orang alah batan gitu nya sadulur teh nya saling ngadukung gitu nya. Tuh ayeuna di kebon tuh. Oh, kebonna teh loba ya teh nya. Hiji teh kebon karet gitu nya tapi laleutik. Tapi lamun di dieu tempat wisata sigana ieu alus euy semprotna tuh ka handap. Tuh alus sama di tempat wisata euy isukan dijieun ku aing da lamun kebon ini urang aek dijieun ku urang ieu tempat wisata euy tapi namun lain euy da kudu dibeli heula kebonna. Kecuali lamun nyeun eta lah pokona mah milu ngeplog we lah kana boga kebon ieu bisi lain kebon ini urang. Lah pokona mah di dieu teh suasana teh indah seperti di Pinus kitu teh. Nang namun di Pinus mah jarang reungit kieu nya urang ngarasakeun tapi di dieu mah loba reungit digulung urang teh. Aduh. Kita jalan lebih bawah lagi ke bawah. Aduh. Sorangan aing ada wanian teu kan duaan-duaan sorangan tuh. Ngamera sorangan tuh. Tuh. Aduh naon eta ruas aing euy. Pon tuh di handap teh naon itu taneuh itu teh gawir. Tong tempo itu di handap naon nya? Jalan ka dieu sok vlog. Tapi galian taneuh itu teh euy tapi ka mana nya? Jalan gitu tadi euy. Jalan euy. Wah, jalan euy. Ka dieu jalanna. Ieu ka mana jalan euy. Proyek lain, wah lah ini gawir tuh di mana-mana pun ada gawir itu setiap itu ada gawir yang melantangkan sebuah ya shoot di foto alus gerak angek di foto kayak di dia lah indah ka tidak shotna ya keren madap tuh urang hungkul mana anu ngarekam video ieu di dia mah eueuh deui baturna eueuh ngal aya sadijamin vlog aneh aing mah vlog teh anu aneh-aneh nu batur aduh nya. Jadi jangan marah tong bawa di subscribe aja ya. Subscribe video urang nya. Sangat penting karena itu subscribe kamu mendukung aku gitu agar bisa berkarya terus gitu anjir. Aduh, jomblo. Kalau jomblo bisa di sini nih. Peluk ini aja. Jomblo bisa apa gitu. Aduh, masih banyak sih vlognya mau ke bawah tapi capek. Lah, baik capek guys di jalan naik handap. Lah nggak usah di dia lah bikin dia lah capek euy vlognya ngomong wae urang. Oke teman-teman nah eta hungkul lah vlog ayeuna nya nempuan ieu teh pangkalan bodol tangkal nahawan hungkulnya bae loba reungit ieu teh tong poho aja buat teman-teman tong poho di subscribe jeung like di komen nya video Kudel Channel jeung follow oge IG-na urang boga IG na teh ada ajikunnya hatur nuhun atas nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.